ربهم لأكلوا من فوقهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم الله أعلم بمراده walau annahum jeung lamun mah satuhuna lamun masa estuna ya ahli kitab eta pada magang genah ahli kitab atau
Taurat wal Injil dipana Injil lamun ahli kitab ngadengkeun kana kitabna kumaha ngadengkeun teh bil amali bima fihima ku ngamalkeun naon-naon anu aya dina Taurat jeung dina Injil. Wa minhum al-imanu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian perkara anu aya dina Taurat jeung dina Injil teh kudu iman ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ahli kitab ngadengkeun Taurat jeung kana Injil wa ma kana perkara musila anu diturunkeun ieu perkara ilaihim ka ahli kitab di kitab-kitab anu memehna teh biar rabbihim ti pangeran di ahli kitab la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. La akalu maka yakin bakal madahar di ahli kitab min fawqihim di luhur nah ahli kitab wa min tahti arjulihim di hadapan suku-suku na ahli kitab. Wah lamun ngamalkeun kana Tauratna lamun ngamalkeun kana Injilna lamun ngamalkeun kana kitab-kitab anu samemehna diturunkeun ku pangeran itu pasti moal katahan ti luhur ti handap ti gigir ti kulon ti wetan ti tidur itu rezeki teh kan kusapa barohong kusap teu ngadengkeun kitabna ya rupak teh lamun diamalkeun mah kana termasuk kudu iman ka kanjeng Nabi teh itu kok kalajul di luhur di handap ada tukang wetan kitu kalian kulon dia bi ayyi wasi alaihim rizqa gambaran dijembarkeun rezeki na Gusti Allah wa yufiqu min kulli jihad jeung bakal ngagolontol ngocor. Nah, Allah ngocorkeun kana eta rezeki tina setiap jihad di segala arah. Minhum ummatun muqtasidah. Minhum eta sebagian ahli kitab ummatun ari aya sekumpulan segerombolan jalma aya umat ya jamaatun aya sakumpulan jelema muqtasidah. Muqtasidah teh cermat teh cukuran mah. Naon teh maksudna cermat? Pinter lah cermat. Taliti. Cermat teh ngati-ngati kan. Ya wala cermat itulah bahasana. Ta'malu bihi wa hum man amala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bisa. Tapi teu kabeh teu bener aya di antarana ahli kitab oge anu muqtasidah anu cermat ngamalkeun kana perkara anu aya dina kitab nyatana jalma-jalma anu iman ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka Abdullah bin Salam sapi siga Abdullah bin Salam di Palembang. Punten laknya eta ahli kitab teh sateu acana Kanjeng Rasul Nabi Muhammad lahir oge mungkin geus aya keterangan teh dina ya tapi henteu percaya meureunnya percaya gitu ya percaya bukan sabab naon ngaran teh bisi kagele gitu jadi disumputkeun teu dibedakeun ku manehna henteu iman gitu manehna iman teu dibedakeun ka batu di tubuh padahal manehna mah ya mah aya gitu ya bakal lahirnya jadi karena hasud atuh si eta menjadi rasul jawa kami geus jadi kiai kana beureuh ka si eta jadi gitu batur ka batur ulah eueuh dina itu lagi eueuh padahal mah aya siga iblis gitu hasud. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kalau loba nanti ahli kitab mah ya goreng pisan pagaweanana. Ya seperti tadi aliman bahkan ngabarohong sifatan-sifatan kanjeng Nabi Muhammad sehingga nyasar ke kasarane.
Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul eling-eling menjadi rasul balligh kudu nepikeun anjeun jami'a ma unzila ilaika kana sakabeh perkara diturunkeun ka anjeun min rabbik bimbir rabbika di pangeran anjeun. Wala taktum syai'an minhu ulah aya disumpat-sumput bejakeun kabeh di diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun pikeun dibejakeun ka mata anjeun. Bedakan kabeh ulah aya disumpat-sumput. Khaufan antuna biwaqrin karena sieun bisi papanggih jeung perkara teu dipikaseneng. Ulah sieun pokona ulah gara-gara sieun batur hewaeun atau ulah gara-gara sieun manggih perkara teu dipikaseneng sehingga disumput-sumput sabare. Bejakeun kabeh hukum cukup teh kieu ulah kira-kira mata teu diuntung teu bejakeun kabeh pokona ngadaikeun hukuman hakikatna kabeh diuntungeun hukum ti Gusti Allah. Ya, kabeh ge bakal dimaslahatkeun manusia. Ngan teh kadang-kadang manusia sok ngalamun sorangan. Cenah kudu mayar zakat yang rugi. Rugi lho. Kalau mau haram, cai hese, pengadeso, capek ongkohnya iyang, itunya. Ispadan kudu bayar zakat, rugi. Cara mulai jelema. Udah mas setiap aturan yang Gusti Allah Subhanahu wa taala itu pasti manfaat yang manusia. Ulah disebutkeun sawareh karena sieun manggihan perkara anu teu dipikaseun. Wa ilam taf'al fama banda risalah. Wa ilam taf'al jeung di mana-mana teu gawe anjeun geusna teu nyampikeun sakabeh perkara anu diturunkeun ku Gusti Allah, maka berarti henteu kaasup nyampekeun kana risalah. Dari risalah mah kudu kabeh kudu dititah disampaikeun teh kudu disampaikan. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu jagari Gusti Allah ta ya'simu ngaraksa Gusti Allah ka kanjeun wahai Muhammad minan nas ti manusia. Tenang teu kudu sieun aya nu ngarogahan di raksa Gusti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazalat faqala sarifu wa faqad asromani Allah. Bahulana kanjeng Nabi eta sok dijaga bumina yang ngajaga kitu nya ku para sahabat teh lamun ka mana-mana dijaga sampaikeun karituna turun ayat turun ayat ieu Allah ya'simuka minan nas sehingga kanjeng Nabi merintahkeun ka para sahabat insarifu ulah sok menjaga kami akan asromani Allah dah kami mah geus dirasa ku Gusti nah pokoknya pengawal innallaha la yahdil terus innallaha la yahdil qaumal kafirin innallaha sesungguhnya Gusti Allah la yahdil tadulung Gusti Allah wa paling hidayah Gusti Allah qaumal kafirin ka kaum kafir. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrat wal injil. Qul bejakeun kajian ka Syekh Muhammad ya ahlal kitab bihal kitab lastum henteu lain alajan kabeh ta'ala syai'in kana hiji perkara minan dini tina agama muqtadin anu di pake kata-kata agama teu kaasup beragama lah itu hatta tuqimut tawrat wal injil. Dasarkan je ngagetkeun kana Taurat jeung kana Injil wa unzila ilaikum jeung kitab-kitab diturunkeun ku Gusti Allah ka aranya.
kekasih waduh iya dan terkasih beragama itu terkasih beragama iya oh kami agama Yahudi anu kami agama Nasrani alih itu ngadekeun kana Taurat kana Injil kana kitab-kitab itu insyaallah terkasih beragama. Nah, di antara anu aya dina kitab Taurat jeung dina Injil teh kudu iman ka Kanjeng Nabi. Teu iman ka Kanjeng Nabi nya terkasih beragama. Wala yazidanna katsiran minhum ma unsila ilayka min rabbika tughyana wa kufra. Wala yazidanna jadi yakin bakal nambahan temenan Gusti Allah katsiran kana kalau minhum dia kafir Yahudi kafir ahli kitab maka perkara unsila diturunkeun ieu perkara ilayka ka anjeun min rabbika di pangeran anjeun sana Quran teh ditambahan Quran tughyana kana lanjut nama kufur jeung kana kufurna. Nah, jeung yakin Gusti Allah takana kita manehanana ge teu diadekeun teu diamalkeun. Kana si Yahudi teu ngamalkeun kana Taurat, teu iman kana Injil, teu iman kana kitab-kitab memehna. Begitu borok Quran teh kalah kabeuki lanjut beuki kufur. Fala ta'sa'al qaulul kafir. Geus teu kudu dipilih pamilih eta mah ti Gusti Allah sakitu. Sehingga ulah nalaksa aja ngahareupkan jalma-jalma atawa kaum-kaum anu kafir. Ilang yu'minu bi kalamu teu iman teh masalah hidayah mah ti Gusti Allah. Ya Rabbi bil Mustafa